medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia kamari barjaya tos suping deka paguron Campaka Bodas kalayan ngagentos nami paguron Campaka Bodas ku ngaran paguron Jayalaga kalayan barjaya ngayakinkeun dirina ka sadaya murid paguron Campaka Bodas rehna ajan wawasena ayeuna tos nambihan samalama tos tiasa neuleuman sadaya ilmu Mbah Lalana urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios putu Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Pabeja-beja dina waktu anu teu lila kaayaan paguron Jayalaga anu kawilang anyar teh tetela narik perhatian paranorman anu deket anu jauhna pada daratang pikeun jadi muridna eta paguron. Beja ngeunaan wawasena Barjaya salaku guru utama atawa pupuhu paguron Jayalaga tepi oge kana ceulina Abah Tasman jeung Sutina. Lantaran geus kungsi boga dadasar ti Wisrawa dina hal ilmu silat, Sutinah jadi aya pikiran hayang maguron ka paguron Jayalaga. Anu matak ngajakan bapakna nyata Abah Tasman pikeun datang ka eta paguron anyar. Kedatangan Abah Tasman jeung Sutinah dibagiakeun ku Barjaya salaku pupuh paguron. Ningali kagelisan wanoja ngaran Sutinah langsung bae Barjaya maka tarik hatena. Sanggeusna silih bagiakeun sakuma mistina sarta silih wanohkeun diri. Harita Abah Tasman ngajelaskeun maksud kadatanganana dina waktu harita. Jadi maksud ieu pun anak teh pangna ayeuna dianter ku Abah ka dieu teh nyaeta sejama guron ka salira. Janaos pangawa kawewe namung pun anak teh duga kumaha ya cebat aya cita-cita palai masagi ku pangarati dina hal ilmu bela diri. Sutinah anakna Abah Tasman milu mayran caritaan. Tumali sareng naon rupi anu nembe disaurkeun ku pun bapak. Abdi mugi ditampi janten murid salira di dieu. Margi henteu aya lepatna ku pangemut mah sanaos pangawak istri masagi dina ajan pangarti katamih deui di dieu oge apan seseueurna mah para nunoman anu maguron teh kitu tah maksad abdi teh. Barjaya seuri imut ningali sikap Sutinah anu karagok dina cumaritana. Kang Barjaya weh nyai gitulah nyebutna. Nya dagang teh kawilang ora keneh. Jadi nyebutna tong asa-asa lah. Kang Barjaya weh ngarah teu karagok. Muhun atuh ari kitu mah Kang Barjaya. Janten maksad ayeuna abdi dongkap nepangan teh saya sanes sejama guron nya muhun guru ilmu ka Kang Barjaya. Barjaya ungut-ungutan terila terus cumarita deui. Jadi rek jadi murid di dieu nya. Ade memang eueuh salahna sanajan pangawak awewe lamun masagi ku pangarti. Sabab ari pangarti mah teu berat mamawakna. Lian teh eta anu jadi murid paguron Jayalaga dijamin bakal boga kemampuan anu ngayakinkeun. Ngan Sutina
Kangaran rek jadi murid kula mawayahna kudu tumetep di dieu. Puguh kitu aturanana. Tah ngeunaan eta mah simkuring yang nggakeun we kumaha abah. Nah ieu sutinah diidinan pikeun tumetep di dieu. Cik coba kumaha tah bah? Ya ari keur abah mangiringan be kumaha saena. Margi tos gitu katang tos adana anu lumaku di dieu. Berbiraku pun anak bade benten di Nusanes. Da upami di benten gendang tos panginten gerang sae. Gitu dah hari abah mah Den. Sutinah milu mayeran caritaan. Abdi sejang ngiring kana katang tosan anu lumaku di dieu Kang Barjaya. Lumawi ayeuna dongkap bari sareng ngabantun bekal gentos acuk oge ieu teh. Jalaran memang tos aya gambaran, pasti kedah tumetep di dieu. Kitu tah Kang Barjaya. Halus ari kitu mah. Jadi kangaranan geus aya di dieu mah teu kudu tumarumpang atawa nyema. Sabab urang sarere anu aya di dieu ieu teh kawilang kulawarga. Ngeunaan latihan mah khusus keur Sutina moal diwakilkeun ka nu sejen, tapi bakal langsung ku akang anu ngalatihna. Ya nuhun be atuh upami kitu mah Kang. Dilatih langsung ku Kang Barjaya matang tos bakal langkung enggal tiasana. Hari margi Kang Barjaya anu janten sumberna. Jadi kitu tah Abah. Abdi moal ngiring deui wangsul ka lembur panginten. Abah Tasman ungut-ungutan netep antep kabar Jaya telila terus cumarita deui. Ya gitu be atuh eta mah hidup kade di dieu ulah rek carekeun sing bisa titip diri. Daun rupa katang tuan anu lumaku dia baguron kudu dituturkeun sakumaha misjidna. Oh, sumuhun atuh tos jelas kieu mah abah teh reug-reug Aden. Nitip be atuh ieu pun anak teh Aden. Atuh ayeuna mah meureunnan abah teh seja pamitan be sakantenan. Nya kitu be. Atuh ari tos sapuk mah bah. Janten abah teu kudu ngarasa salempang atawa leutik hate. Sabab Sutina bakal langsung dibimbing ku abdi. Sabab terus terang lain rek nyomongkeun diri ieu teh ngan ieu paguron Jayalaga dina waktu anu moal lila deui ngaranna bakal nyongcolang. Sabab ajen kasakten jeung elmu ti embah lalana anu geus kacangking sapinuhna kukuring bakal diturunkeun ka murid-murid anu aya di dieu. Anu akhirna teu kudu sieun sanajan kudu nying hareupan kakuatan si garang-larang anu ayeuna kasohor kagaranganana. Ya nuhun be atuh ari kitu mah Jen. Ya bade tos moal mang-mang salempang deui ari tos kieu mah. Tanyai abah mah ayeuna meureunnan bulang heula ka pilemburannya. Sutina netep antep ka Abah Tasman anu jadi bapakna telila terus nyarita deui. Ya muhun mangga atuh Abah wilujeng angkat. Keun be sing tenang abdi di dieu da tangtos diperatoskeun ku Kang Barjaya malihan aya kaistimewaanana. Apanan abdi mah dilatih langsung ku anjeunna. Ya, syukur ya sumuhun lah gitu abah teh bade pamit. Ya teh sejawangsul Aden. Nitipun anak we di dieu bilih aya carekeun mah. Mohon ya digeuing be sakumaha misdi ya. Barjaya ungeuk telila terus cumarita deui. Geus kawajiban kuring ngeunaan masalah eta mah bah. Anu jelas kaayaan Sutina dina waktu moal lila deui bakal jadi jawara wanita anu teu gampang diungkulan ajen pangartina. Jadi ngeunaan Sutina sing percaya kuring anu jadi jaminanana. Geus kitu mah Abah Tasman mah terus balik ka lemurna. Sedengkeun Barjaya ti sabang prak panggih oge jeung Sutinah langsung be pikiranna teh muter neangan cara geusan bisa meunangkeun eta wanoja. Teu aneh lamun Barjaya jadi galecok ngomong sorangan jero hatena bari barhatikeun kaayaan Sutina anu keur merhatikeun murid-murid paguron Jayalaga anu keur latihan jurus di buruan. Dasar aing memang keur alus milik. Si Rahmi bebereuyeungan gede beuteung. Ayeuna aya nu datang
nganteran Wanoja nu kawilang geulis rupa ya nu ngaran Sutina. Jelas masih kene weuteuh alias parawan. Jadi murid aing dina waktu ayeuna murid aing pisan atuh deui. Nyaan lauk deui wae ieu mah. Kangaranan jadi murid teh atuh kudu nurut kanu jadi guru. Tapi aku make barontak lamun teh mah nu jadi guruna hayangeun ka dirina. Ngan aing kudu rada nyaho ieu henteu kudu gurung gusuh. Sabab Sutina teu beda we ti lauk anu geus asup kana jero bumbu. Tinggal ukur nunggu waktu. Aing memang halus milik. Surup jeung ngaran aing Barjaya. Jalma anu jaya dina kahirupanana. Beda jeung si Kehe Dewi Serawa anu kalaka ditugal janggana ngan saukur tinggal ngaran. Kitu kayaan hate Barjaya dina waktu harita. Tacan sapoe Sutina aya di dinya oge Barjaya mah geus boga pikiran jeung rarancang goreng ka dirina Sutina anu memang narik kana ati kaayaanana. Serengkeun Sutina puguh memang tacan pangalaman. Teu ieu sadar lamun harita dititipkeun ku Abah Tasman anu jadi bapakna ka Barjaya teh lir nitipkeun anak hayam ka heulang anu keur ngadaguan mangsa. Caturkeun di paguron macan bodas dina poe eta tetela keur diayakeun riungan. Para anggota paguron gabungan daratang kabeh geus nyawalakeun masalah anu penting. Gancangna carita eta hasil gempungan sakabeh anggota paguron gabungan mercayakeun ka Hambali salaku pupuh paguron gabungan. Hambali harita nyobaan ngajelaskeun ngeunaan alasanana pangna ngarasa berat meunang kapercayaan anu saperti kitu. Muga kauninga kusadayana simkuring sanes nampik kana kapercayaan ti kadang wargi. Namung terus terang tahapan ajen pangarti simkuring henteu tiasa dijantenkeun jaminan. Nyai Mayang Sakti salah sahiji anggota paguron gabungan milu mairan caritaan. Henteu kudu nyarita saperti kitu pupuhu. Sanajan pupuhu umur teh leuwih ngora, ajan pangarti di sahandapeun kula, tetep butuhna pamimpin ieu paguron gabungan teh nyata jalma anu jujur jeung bisa ngatur kana kalumangsungan ieu beungkeutan. Anu matak henteu kudu ngarasa rendah diri. Ieu kapercayaan teh kudu ditarima ku pupuhu. Lain kitu Ki Bajuri. Ya bener gitu Jai. Kula salaku pupuh gada wasi tetap dina sikap yang pamadegan. Hambali leuwih payus dibere kapercayaan jadi pupuh paguron gabungan sarta puseur kagiatanana lumangsung di dieu. Ya urang teruskeun semangat nawi Serawa pamimpin urang adu ayeuna ukut tinggal ngaran gitu. Hambali jadi geus teu bisa nolak deui kana hasil eta riungan sabab sanajan negerakeun alasanana tetep henteu bisa ditarima. Injani salaku anu jadi adi milu ngarojong kana kapercayaan anggota anu geus milih lanceukna jadi pupuhu dina paguron gabungan. Beja ngeunaan ngadegna paguron anyar nyata paguron Jayalaga ngajadikeun Injani nyobaan milu cumarita dina eta riungan. Kituna teh bari ngabagikeun paneutupna ka sakur anu aya di dinya nyata para pupuhu tiap paguron. Sadayana mugi dihampunten ya dihapunten ku sadayana abdi ngiring cumarios. Anu sejadi dugikeun teh tumali sareng wartos wirih ayeuna teh aya paguron anyar nyaeta paguron Jayalaga. Kalayan salaku pupuhuna teh katelah Barjaya. Ki Bajuri kaget ngadeng ngaran Barjaya disebut-sebut deui teh.
Telila terus tumanya deui ka Injani. Nah, ieu teh Barjaya anu ti heula kungsi mimpin paguron gabungan terus kabur teh, lain. Atawa Barjaya anu sayan deui teh. Lanceuk kula nepikeun ka jadi korban apa di paguron Campaka Bodas bareng jeung Ki Radea. Waktu si Garang Larang datang teh, apa dan Barjaya bakal akan Tah, duka abdi teu tiasa mastikeun ngeunaan eta hal maki. Nanging anu jelas waktos Kang Wisrawa dipergasa ku si Garang Larang ka dieu aya nu sumping nyaeta Mbah Lalana. Anjeunna teh kantos nyaurkeun engke dina waktos nama muridna anu ayeuna keur dipeuseuh teh nyaeta Barjaya bakal tiasa ngabantu ka pihak paguron gabungan. Malihan Kang Hambali oge uningaeun. Hambali langsung mairan caritaan Injani anu jadi adina. Sakumaha anu didugikeun ku pun adi memang telepat. Sim kuring memang nyaksian, memang kitu pisan kasauranana Mbah Lalana teh ki. Ngeunaan Barjaya muridna Mbah Lalana teh anu kantos janten pupuh paguron gabungan antara pisanesna, sim kuring henteu acan terang secara pasti ngeunaan eta mah ki. Injani nyarita deui bari ngabagikeun paneutupna ka sakur anu aya di eta riungan. Ku emutan nahan teu langkung sae wae upami eta paguron anyar teh diajakan ngiring aub kumpul sareng urang. Margi numutkeun wartos masa dayana ilmu sareng kasaktian Mbah Lalana tos kacangking sapinuhna ku eta anu jenengan Barjaya. Namun nyanyangakeun eta mah kumaha saena kaputusan aya di paguron gabungan. Ki Bajuri ngahulang sakedeung telila terus nyarita deui. Ya, cok pikiran kula mah taya salahna lamun ayeuna urang ngirim utusan ka eta paguron geusan ngajelaskeun maksud jeung tujuan ayana paguron gabungan. Sugan be ku cara pihak paguron Jayalaga bisa milu aub jeung urang geusan ngaheuyeug-heuyeug leungeun pantai-antai tangan dina mangsana merangan tindak laku kajahatan. Nanti tiasa langkung kiat gitu kekuatan paguron gabungan teh gitu ari cek pikiran kula mah. Nyai Mayang Sakti satuju kana usul Ki Bajuri jeung Injani anu rek ngajak paguron Jayalaga sangkan milu gabung jeung paguron gabungan. Akur sarua tah pamikiran teh jeung diri kula Ki Bajuri. Memang salahna lamun didatangan ka paguron Jayalaga. Saha anu nyaho bisa diajakan gabung ka urang nganu ngaharti kekuatan urang jadi nambahan komo kangaranan geus nyangking sapinuhna ilmu Mbah Lalana mah tangtuna oge teu bisa dianggap enteng. Hambali ungeuk bari terus nganuhunkeun kana usul Ki Bajuri jeung Nyai Mayang Sakti anu ngarojong kana usul Injani. Nampi nuhun kana kasauran sareng pangrojongna Ki Bajuri sareng Nyai Mayang Sakti. Atuh salajengna kumaha ya anu sejenna? Satuju. Akur, satuju. Akur. Kabeh nu aya di dinya jeung dina eta riungan saur manuk satuju jeung ngarojong kana usul anu rek ngajak paguron Jayalaga sangkan ngilu ngagabung ka paguron gabungan. Hambali muterkeun paneteupna ka sakur anu aya di dinya telila terus nyarita deui. Hatur nuhun upami kitu mah sim kuring bakal ngutus pun adi pikeun nepangan ka paguron Jayalaga yang mudah-mudahan be tiasa diajak pikeun ngagabung ka urang sangkan kaayaan urang tambah kuat. Kitu di antarana hasil gempungan dina waktu harita. Sanggeusna para anggota paguron gabungan baralik, Hambali Badami jeung Injani anu jadi adina malah Mang Odek minangka badega satya anu kakarag datang deui sanggeusna radalila cicing di lemburna. Harita Hambali ngajelaskeun ka Injani jeung Mang Odek ngeunaan pamaksudanana. Tah jadi wayahna be Injani dibaturan ku Mang Odek nepungan ka paguron Jayalaga. Jelaskeun ku Injani kadatangan teh salaku utusan akang pupuhu paguron gabungan. Pancen ti Kang Hambali tangtos ku abi dilaksanakeun. Nanging kumaha ieu Mang Odek moal capek. Pilih masih kene
Sungkawa mah tumali sareng kaayaan Mang Odek di Pilemburan. Mang Odek seri letik telila terus nyarita. Atos tenang ayeuna mah Mas. Anu matak Mang ngamplang heula di lembur oge. Nyeepkeun kapanasaran. Na tambahkeun pun biang mohon indung Mang. Da sanaos tos sepuh jeung kolot oge tetep hoyong sinasehat deui. Dikersakeun sehat deui ayeuna mah sareng aya anu ngarencangan ayeuna mah anak dulur. Jadi Mang teh ayeuna mah teu mang moal hariwang tebih ti rasa salempang atuh lempang oge jadi moal egang. Mengasok di sarenganku heureuy bae aya taeun teh janten Mang Kersa ngarencangan abdi ka Paguron Jayalaga. Ang to datu Jiwas. Mung eta be Paguron anyar teh ngaranna dugikeun ka Maksaki tu nya. Oh Mang oge rek nyeun Paguron lah. Paguron Odek Soredek Dengkek. Aya di bae Mang Odek mah janten Mang teh salami aya di lembur ngandung hartos Mang teh neuleman ilmu pangintennya eta be geuningan make kagungan maksad bade ngadamel Paguron sagala rupi. Nya atuh ulah anu jarago wae anu ngadegkeun Paguron deui Mas. Alah anu kalau petong kawas Mang oge kudu aya kahayang. Komo keur nuju rariweuh kieu mah janis kitu dan hambali. Memang leres Mang. Kariweuhan dina waktu ayeuna anu dilantarankeun ku tindak lakuna si garang larang jeung usung esangna anu nebarkeun kajahatan memang kudu disinghareupan ku urang sarerea. Malah lain ngan saukur urusan para jawara atau jago ungkul. Tapi kabehanana kudu bisa rempuk jukung sauyunan. Naon anu dilakukeun ku Mang oge injani ayeuna salaku utusan ka Paguron Jayalaga tetep boga ajen mangsa ngarojong ngabantu ka Paguron gabungan. Injani netep ka hambali anu jadi lanceukna teu lila terus nyarita deui. Numutkeun Kang Hambali ku kinten-kinten ieu teh mohon tiasa nampi gitu atuh moal ta anu ajengan Barjaya teh kana pangajak pihak urang. Abi mah ingis ditolak ieu teh Kang. Ulah wakayap pamikiran anu seperti kitu Injani. Asal memang nungaran Barjaya boga sikap sarta pamadegan oge tekad sumangat daya juang gesan merangan kejahatan nya bisa dipastikeun bakal narima kana pangajak urang. Mang Odek unggut-unggutan telila terus mairan caritaan. Janten ari sanggap Mang mah ulah mopo memeh nanggung. Jadi entong waka dibayang-bayang anu tacan ka sorang. Poh bilih engkena janten no gencang. Langkung saya orang sorangan we margi anu dilakukan teh kanggo bajuang gitu. Aduh penting ulah bari jumawa jewang bisi ngalaman ditewak dicangcang gitu aja Mang mah anu pikiranana keur tenang. Injani jeung hambali seuri ngadenge omongan Mang Odek teh. Telila Injani neruskeun deui caritaanana. Aya deui bae Mang Odek mah pikasirieun teh. Nya upami Kang Hambali sareng Mang Odek tos kagungan emutan anu saperti kitu mah abdi moal bade bimbang deui. Anu penting keur abdi mah ngadugikeun amanat Kang Hambali salaku pupuh Paguron gabungan. Anu jelas maksud tujuan teh ngahijikeun kekuatan gesan merangan tindak laku kajahatan. Tah nya bener kitu we jelaskeun sakua mistina ku Injani ngeunaan karep jeung pamaksudan urang. Bet piraku Barjaya teu ngarti sarta kahudang sumanget juangna. Komat kade titip pun adi ye Mang Odek. Beres dan hambali eta mah teu kedah salempang. Upama aya mau ngamuk gajah mata mah Mang teh aslina den hambali aslina Mang teh tah
anu pangheulana pokokna mah pangheulana lumpat nyalametkeun diri. Atuh ari kitu mah abdi anu ripuh kitu mah. Batun teu aya belana geuningan mang mah ngawal dulungan teh. Tenang Mas. Atuh ari keur emang mah toh pati jiwa raga teh demi kasalamatan salira Mas. Teu kudu nguyang tanaga ka batur. Hayo sing sapa wani sakarepmu aku ladeni. Aku wani ora wani dening ngopo. Apadan kitu tah babasanana oge nya Mas. Bari jeung Mang Ege sabenerna mah teu nyaho artina mah dah. Ngan bisa saukur ngucapkeunana teu ngarti ari maksudna mah. Terus Mang Odek ngobrol teras sareng Mang Odek mah muareng serengsi pada iraha atuh angkatna ari teras ngobrol mah. Mangkaning apanan lampah anu kudu disurang teh ka etang tebih Mang. Asumun mangga sangga Mang oge sanajan jauh moal burung ditempuh moal make kudu ripuh da puguh urang anu butuh. Janten urang ulah waka ngarahu da tujuan urang tos jelas puguh nyi Mas. Ya, atuh ari kitu mah abdi sareng Mang Odek bade miyos we ngeureuyeuh ayeuna Kang. Doakeun me muga naon rupa pamaksudan urang masing aya dina kalancaran. Hambali ngabagikeun paneutupna ka Injani jeung Mang Odek bari ngawalon pondok. Nya sok atuh. Kade, hati-hati. Geus kitu mah Injani dibaturan ku Mang Odek bade gasatiana harita indit ninggalkeun paguron Macan Bodas anu ditujuna nyata paguron Jayalaga anu dipingpin ku Barjaya. Wargi Dahlia geuningan tos teh kapan deui wae waktos. Alah atur nuhun wargi kana kasatianan teras ngadongkeun dongeng Sunda Ti Dahlia siapunten kedah dipungkas deui dinten ieu insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Atuh simkuring anu mancen tugas Punten Mary undur pamit atur nuhun kana sadaya paratosana hapunten tina sabodaya kekirangan sareng kelepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak lenggamnya Dahlia Prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Kongceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun